Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu pamirsa Wilujeng Patepang di Okip Channel. Anu bade midangkeun hiji carita dina jejer carita Subuntung Jago Tutukan. Biasana Esukanar. Anu bakal diguar ku Mang Oded. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan Si Buntung Jago Tutukan. Prung Kisah Hudi kacidaro wasna. Sabab ningali di Imam Haji Sobana aya 3 jalma anu keur jongjon ngukud barang-barangna sarta kabireung oge harita Haji Sobana sanak pamajikana dina kaayaan di Borogod. Ari 3 jelema eta daya lian Bahrawi jeung baladna Sudinta jeung Ardasim anu ayeuna mah ngarobah siasatna ngarampok ku ngadatangan ka imah-imah anu sakirana euyeub ku harta banda. Geus tara deui ngabegal nyegatan di jalan sabab maranehna keur aya dina inceran pihak Garut. Mikir kana keselamatan Pak Haji, lap weh kisah Hudi teh poho ngabejaan tetangga. Kalawan sakilat manehna naik kana jendela sarta sakilat ngayakeun panarajang. Bagsiap! Kisah Hudi narajang ka Sudinta. Lindeui atuh anu tiluan teh kagetna komo. Sudinta anu pangharepna sakilat ngagajleng katukangan bari ngagiwarkeun panarajang. Sedengkeun Bahrawi jeung Ardasim oge rikat mesap bedogna bari sakilat mapag panarajang kisah Hudi anu harita nyampak hareupeun. Tapi poguh kisah Hudi lain jama samongbrong. Manehna geus ngabalitungkeun pibalukeunana anu matak waktu Bahrawi jeung Ardasim nyabetkeun bedogna sakilat manehna narik leungeunna dibarengan ku ngareuntet awakna sarta sap leungeunna katuuna nyabut siku-siku. Sakiceup geus katitenan posisi lawan-lawan. Duana nyaeta Bahrawi jeung Ardasim dihareupkeun, sedengkeun Sudinta aya digigireun. Ku kitu kalawan sakilat manehna gunakeun jurus cacar bolang, jurus ciptaan manehna. Trang bedog Bahrawi jeung Ardasim dihakan ku siku-siku. Geus kitu serbat nyabetkeun sikuna dikatuhu ka kenca maksudna rek dipake nyabet beuteung Bahrawi jeung Ardasim. Bareng jeung eta sukuna maju sajalan jeung siku-sikuna. Tang bedog Ardasim anu ngalasirahna disabet. Kolebak siku-sikuna nyuk ka katuhu ngabarengan suku katuhu anu ngansod deui ka tukang ka arah nu tadi anu akibatna pikeun Bahrawi jeung Ardasim matak gempeur lantaran 2 kali manehna kudu ngajereg-jeg ngingkan sambaran kisah Hudi. Sudinta anu bedogna kasabet oge nepi ka ngabangkieung. Aya oge geuning urang Cipancar anu bisa ulin euy. Bahrawi nyakakak semungoa bari nyabetkeun deui bedogna. Keur numpas manusia Malaysia tembal kisah Hudi. Bari nakiskeun siku-sikuna sorok deui suku katuuna yang ngangsod dibarengan ku awakna anu semu nyerong 45 derajat make gerakan cacar bolang. Ngan ayeuna mah manehna narik deui sukuna ka tukang sabab kareret Sudinta geus pindah ka tukangeunana anu maksudna rek ngabokong narajang ti tukang. Kisah Hudi gentak ngarobah jurusna, manehna malikeun awakna ngencak 80 derajat dina jurus panggalmui. Suku katuhu maju dibarengan ku nakis bedog Sudinta. Kitu meter 45 derajat nakis panarajang Bahrawi jeung Ardasim anu meh bareng rek narok sirahna. Trang
Beletrang dua bedog sekaligus awor jeung siku-siku Sudinta anu boga sangkaan Ki Saudi mundur deui. Gentak nyebetkeun bedog ti luhur, tapi manehna kacele sababaraha harita Ki Saudi ngagilek ka kenca make jurus hap-hap pindah bari ngarobah cepengan siku-sikuna sonton Sudinta nyolonton ka bawah ku tanaga sorangan. Ki Saudi teu miceun kesempatan habak angan Sudinta ditotong. Kadenge suara Sudinta ada sim anu harita ngaumbatkeun beogna ka Cidareuwa sabab Sudinta nolonjong ke arah manehna. Atuh manehna rikat narik leungeunna hanjaka manehna teu mireungeuh. Lamun siku-siku Ki Saudi nyasar silahna beletak. Koceak ada sim ngoceak. Barawi anu ningali kitu sakilat ngahambatkeun bedogna, tapi deui-deui Ki Saudi anu api-api bongoh teh ngalalepkeun sirahna bari muter 180 derajat. Hiu beletrang keduk. Barawi kababuk melinangga lepi ka manehna labuh liuk. Nalika rek disusul tepus, Sudinta anu geus jejeg ngayakeun serangan dadakan, bedogna nyabet nyasar beuheung. Ki Saudi anu harita kuda-kudana pajengjar ukur bisa nakis belentrang cejeg. Ki Saudi hampir dek labuh. Sudinta geuwat nyusul rek narok sirah. Cek parkiraan mah panarok Sudinta bakal kena meulah sirah, tapi aneh Sudinta ngadadak ngagoak sarta bedogna murag. Teu kanyahoan datangna kana leungeun ujug-ujug aya pasar anu nancep niruk leungeunna. Jado teh naon ieu? Aduh. Ki Saudi leuwas ningali kitu teh, manehna rada balangah. Ti tukang Ki Ardasim geus nyabetkeun bedogna rek nigas tak-tak, tapi sarua deui wae. Ardasim oge teu beda jauh jeung Sudinta. Manehna ngocak bari pluk bedogna dicepengna murag. Aduh. Leungeunna sarua katilu ku pasar anu dilempageun ku si Andi anu tadi nyempot di tukangan panto jandela. Nyerangkeun bapana tarung jeung begal. Ningali kejadian kitu, Barawi nyangka yen aya anu tandon ngabantu Ki Saudi di kajauhan. Anu ceuk pikirna tangtu tingkat pangabisanna leuwih ti manehna. Kalawan teu loba mikir deui manehna ngagorok anak buahna. Mundur barudak, mundur. Pokna bari ngajorelat tuncat kana jendela bari samemena nyamber gembolan. Ardasim jeung Sudinta nuturkeun ke gedugna kabur. Si Ruyuh anu tatali cineten dina tangka sawo ningali Barawi anu kabur bari mau buntelan teh. Kalawan Icus langsung hiber budak Barawi. Gapruk sirah Barawi dipintih sukuna anu ngagaludra tur kukuna anu marencos ngaragem beungeut Barawi. Waduh, naon ieu? Atuh menang serangan kitu. Barawi kacidareuwasna. Disangkana mah manehna teh diserang ku dedemit. Komo deui harita kan kaayana paroek. Manehna papukis nu entep dina sirahna. Karasa buluna anu lemes beuki teh manehna nyangka eta teh kunti. Ai kunti emang buluan kitu pamirsa. Tulung Barawi gogorokan. Gembolana anu dibawa dipurageun. Terengbang lompat manehna meni notog-notogkeun. Ardasim jeung Sudinta anu ningali aya anu ngadaplok dina sirah ke gedugna pada sawan ongkoh mah harita poek. Jadi teu sidik kana naon-naon manehna mangpet teu nolih ka Barawi. Si Andi anu mireungeuh si Ruyuh kundag anu lompat
milungudag manehna ngadenge sora anu ngagedebuk. Pas di deketan teh orang gembolan anu tadi dibawa ku Bahrowi. Si Ruyuk entep dina luhureunana sirah si Andi, natak-tak si Andi. Haha, syukur pinter maneh Ruyuk. Si Andi gawat panggul eta gombolan karasa ampeg. Si Ruyuk hibar balik deui kana tangkal sawu. Kisah Hudi anu masih ngarasa heran, manehna teu nyangka lamun tadi nulungan teh si Andi. Sanggeus ngalaan tali nu diborogod ku Haji Sobana, kakara inget ka si Andi anu tadi. Tapi barang keur kitu geblug aya nu ngagedebug. Ngarasa reuwas sieun begal daratang deui. Rikat manehna nyebut si kusiguna tapi can beak rasa heranna. Pocung si Andi. Ices pisan mang si Ruyuk teh. Pokna bari nyerenge. Andi, tadi teh mana anu ngabantuan mamang teh? Mau Udi teh? Nanya di lempudan rasa heran. Mohon mang. Tapi anu ngarebut gembolan mah si Ruyuk. Haji Sobana ningali gembolan anu bieu ngagebut teh. Gentak mariksa. Barang dibuka tetela masih utuh. Emas, duit, perak, handphone mun jaman ayeuna meureun. Sarta samping pamajikana sababaraha potong anu dikukut dina lomari aya dina gembolan. Teu lila warga anu ngadarenge ribut-ribut rabul kadatangan imah Haji Sobana. Nanyakeun hayang nyaho kajadian sebenarnya. Bari ngariung di tengah imah. Dak-dak Haji Sobana nyaritakeun kajadian anu anyar tumiba. Anu saterusna mah Haji Sobana anu ngeun pisan kasih kisah Hudi jeung kasih Andi. Sanggeus ngadenge cerita Haji Sobana. Aya hiji oge warga anu teu ngarasa helok. Jeung teu nyangka lamun si Andi anu geus kasor budak lenger tur bontongor anu salila ieu tara akur jeung Haji Sobana justru ayeuna sasatna anu nulungan teh. Panon warga ngerolong ka si Andi anu keur nyenghel diuk deket jendela bari nyoo heulang di pelong teh. Manehna ukur kekelemesan semua era. Akhirna warga memuji karena wawasan si Andi. Beja ngeunaan kejadian si Andi anu geus ngagagakeun rampung gancang nerekab hampir di setiap obrolan boh di tajuk di warung malah beja anu patalepa eta teh nepi ka pasar leles. Daya lian nu dicaritakeun teh iwati kehebatan si Andi jeung kisah Hudi. Pamiarsa sadayana, saminggu ti kajadian dirampokna imah Haji Sobana jeung ngadenge dongeng Haji Sobana nalika nyaritakeun ka warga sabada ditulungan ku manehna. Si Andi jadi mikir boa-boa cenah anu mateni sarta nandasa bapana jeung manehna teh bega anu kamari galungan jeung kisah Hudi ayeuna jadi bapak kukutna. Tapi ari dipikir deui da anu ngaropanan bapana mah opatan. Tapi ieu mah ngan ukur tiluan jeung teu sidik dimaranehna make tergos sarta harita kaayaan poek. Hiji mangsa aya di hiji lemur sanggeus nanyakeun ka Mang Asep Kuswani anu harita kakara balik dagang odading. Karana eta lemur teh katalana lemur panenjoang. Harita kaayaan geus maju ka sareupna. Manehna bingung sabab keur mah eueuh nu dituju. Manehna indit ti Cipancar teh maksudna teh rek maruluh begal teh. Bari jeung teu apal kudu ka mana. Jaba beuteung kukurubukan kawantu ti isuk keneh. Ti isuk jadul can karatan sangu kakara leupeut we genep. Bakal manehna
pamahaman nu makna di inung kukutna. Abong kena bolona nu masih polos nya manehna teh minta olading ka Mang Asep Kuswani. Tapi manehna salah minta geus puguh tukang olading eta mah kawantar jalma koret kadedekut bin Bahril beh ditieuna deui ti menit buntut kasiran we pokona mah meni bebeakan eta nggambarkeun anu keked. Bujeng-bujeng kamere kala kamenta dipencet heula bari teu mere buruh nya atuh ku si Andi teh diketing walikatna nepi ka paparengkan siga cacing kapanasan. Kaditu nama pikiranna si Andi anu masih heureut ini teh tinggal ini teh kumaha karepna nuturkeun GPS inung suku cek paribasana mah. Untung harita manehna papanggih jeung hiji aki-aki anu ngaranna Aki Surdi. Aki Surdi teh tetela bapana Ki Amir badegana Haji Sobana anu purah ngurus kuda teh samalak ti Saudi jeung almarhum bapana oge wawuheun. Nya akhirna si Andi teh cicing di eta lemur sabab rek ini teh ku Aki Surdi teu diizinan ke rumah teu puguh tujuan katurug tutuh naon anu rek ditayangan ku si Andi teh kacida pibahayaeuna sarta can karuhan rek kamana-kamana. Aki Surdi katut nini uti teh bet kaberean rasanya ke rumah anakna ngalihijina oge geus rumah tangga jadi we si Andi dianggap anak. Dina hiji peuting di eta lemur kadenge sora awewe anu jejeritan minta tulung. Tulung. Aya naon ki? Ini sora awewe anu tulung-tulungan. Si Andi nanya ke Aki Surdi. Nyena eta teh. Pasti manehna dipaksakeun. Dipaksa ku si Bopeng yang si Kemen anak buahna Ki Jatma sabab bapana Nyi Anda teh teu sanggup mayar hutang ka Ki Jatma nya anakna dipaksa dicokot dijieun pamajikan. Cek Aki Surdi bari celina ngadedengkeun anu hog-hog di luar. Nah atuh daya nulungan Ki. Si Andi nanya. Saha anu nulungan, anu wani nulungan. Kabeh warga geus pada nyaho kana keterangasan Ki Jatma katut anak buahnya. Pira oge pernah aya nulungan wani ngahalangan kana maksud Ki Jatma. Isukna kapanggih geus jadi bungkang di sisi gawir. Cek Ki Surdi bari tungkul. Cerit deui kadenge ceceritan ayeuna mah kadengena ti jalan anu ngarah ka pasir. Lain antepkeun ieu mah Aki. Cek si Andi bari ngacorerak muru panto. Brai panto dibuka. Montong Andi. Ki Surdi nyaran. Man si Andi kaburu ngabelecet manten lumpat ka sora. Lompatna sora. Ningali cicingna dina dahan tanggal muncang ngakeleber nuturkeun. Anjog ka hiji pasir anu kenca katuhuna hieum ku tanggal jagong Sumedang Alem. Kadenge sora anu jejebris. Lepaskeun aing sia setan. Teu sudi aing mah dipaksa ku sia ngacis. Kadenge sora taklok eta awewe nenggeulan si Bopeng anak buah Ki Jatma. Eta awewe teh taya lian Nyi Enda teh. Si Andi gatayep ngadeuketan ka pelebah sora. Najan kacida poek tapi manehna bisa ningali ngebelegbeg si Ruyuk
ngejauh kana dahan kai jengjen. Oi dek disenangkeun we moal urut bisa dipateni kadenge skemet anak anu aya di tukangan ngadadak ngagoak kepuguh terus ngudupruk teu kanyahoan ti mana datang ujug-ujug aya nu ngahantem kana iga buru. Aduh, tolong aka. Pokna bari aduk songko nyepangan igana anu karasa remuk. Naon satu kemen salatri si kene hapalan bieu teh nyatu heula atau kali kiben tamu gawe siap si Bopeng anu nyerekan baladna si Koreng si Komen teh tadi disakilat ku si Andi ditimbuk 3 burung satakal kebak teuing aka bieu aya ujug-ujug anu ngagebug 3 burung kuring. Aduh si Kemet bari nyuu masih nyuu kene epes meer sia ulang gawat di si juragan aduh naon ieu tulung can tetap ngomong kana sirahna si Bopeng aya nu ngagapruk bari sirahna asa aya nu ngarekab si Horeng si Uriuk geus nyerang si Bopeng ngabinti sirahna harita beungeutna anu keur mah Bopeng ayeuna diranggem kusuk ku si Ruyuk kocak si Bopeng kokocakan komo sanggeus ngegarap praktina sirahna aya anu naplok bari kana sapi nu bulu anu lemes. Wow, tolong curig. Pokna bari bletek kabur si Kemet anu tadina bebalongkengan oge maksakeun nyengkat ka becir nuturkeun nyi Enda mah cul we ditinggalkeun. Cek abi Andi acek teh kunaon si Andi nanya bari ngadeukeutan. Andi mana jeung orang mana? Cek Enda malik nanya bari ngagelungkeun bokna nu acak-acakan. Abdi orang Cipancar anak kukutna Aki Surdi. Cok enggak gawe cek keun abdi di dieu. Bilih kijat manyusul cek si Andi. Nyi Enda nurut gawat manehna lompat muru ka imahna. Ari si Andi harita nyalingkar nyumput kana batu gede luhureun kebon jagong di baturan ku si Ruyuk. Manehna rek nyegat bisi kijat mah jeung balana balik deui kadatangan ka imah Nyi Enda. Kijat mah anu tadi keur ngalamun yen peuting eta manehna bakal menang kasenangan bari ucang angge dina kursi goyang teh. Boleh bari suraseuri. Parawan dontok anu dipikahayang teh peuting ayeuna bakal kapimilih. Mana teuing gurihna ieu mah. Keur anteng ngalamun ujug-ujug kubrag aya nu nubruk panto. Ya Horeng si Bopeng jeung si Kemet anu geus narepi. Atuh lain di kieuna reuwas kijat mah komo pas nama beungeut si Bopeng anu boroboran getih. Cuy, aya naon sia Bopeng Kemet? Si Bopeng riweus-weus ngadongengkeun. Teu burung carita si Bopeng kebalukakeun amarah pikeun kijat mah. Goblok sia. Kokora dibere pancen kitu teu bisa teu becus. Borangan hirup teh. Hayu. Ayeuna balik deui. Urang susul. Hayang nyaho aing. Saha anu geus wani ngagagalkeun ka hayang aing. Pokna bari cengkat ngpidi keluar teu poho nongtak bedaug anu ngagantung dina bilik. Kijat mah ngerasa teu percaya kana omongan anak buahna. Menjarkeun teh eta mah kaakalan we pedah gagal mawa Nyi Enda. Beungeutna geuti oge balas panyakal Nyi Enda.
Atuh eta iga burung si kemen anu geuneuh paling akibat labuh. Gede init manehna. Waktu saya pemirsa